Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sumping di channel Angracana Kawikera. Dina denget ayeuna sim kuring baris ngaguar materi ngeunaan rumpaka kawi. Saha di antara hidup nu sering ngaragepkeun kawi? Pasti sering ya. Atau malah sering ngaragepkeun lagu-lagu K-pop, lagu barat. Cik jawab ieu patarosan. Hidup langkung terang BTS atau nepi samba Sunda? Langkung terang lagu-lagu Blackpink atau nepi Nining Meida? Apa lirik lagu Perfect ti Ed Sheeran? Atau nepi lagu Runtah ti Doel Sumbang? Cik, kinten-kinten saha deui seniman Sunda? Tulis karya-karyana nya serat di kolom komentar. Kawi. Naon ari kawi? Kecap kawi asalna tina kecap kawi anu hartina syair. Kawi nyaeta rakitan basa anu ditulis ku para bujangga atawa seniman sarta miboga birama anu ajeg atanapi angger. Sakumaha ilaharna lagu, kawi kabeungkeut ku wiletan jeung tempo atawa ketukan. Nu matak kawi sok disebut oge lagu-lagu nu kaasup sekar tandak, boh kawi tradisional, boh wanda anyar. Ieu mangrupikeun contoh-contoh kawi Sunda nu populer di zaman kiwari. Kahiji nyaeta aya Es Lilin Sanggian Mursih, Sabilulungan Sanggian Mang Koko, Mujang Priangan Sanggian Iyar Winarsih, Mawar Bodas Sanggian Uko Hendarto, Kalangkang Sanggian Nano S, Hariring Kuring Sanggian Juhari. Ieu sababaraha judul kawi nu populer di zaman kiwari. Terang teu contoh kawi nu sanes? Yuk serat di kolom komentar. Kawi kabagi jadi dua, aya kawi klasik, aya kawi modern. Pami kawi klasik atanapi disebat oge kawi buhun atawa tradisional nyaeta kawi anu aya di zaman baheula. Salah sahiji contoh kawi dina zaman baheula aya Es Lilin, aya Balon Ngapung, aya Geger Sore, aya Bandowati jeung Sajabana. Nu kadua nyaeta kawi modern atanapi disebat oge kawi wanda anyar atanapi kawi alam kiwari nyaeta kawi di zaman ayeuna. Kurun waktu kawi wanda anyar dimimitian ti tahun 50-an nepi ka kiwari. Kawi wanda anyar diantarana Anggrek Japati, Cinta Nusa, Baju Hejo, Angin Priangan, Hujan Munggaran jeung Sajabana kaasup kawih-kawih anu dikolaborasikeun. Nah di dieu aya wanda sastra Sunda anu sanesna anu mirip sareng kawi. Aya nu disebat sareng kakawihan. Nah pami kakawihan mah bentenna naon sih sareng kawi? Nya bentenna pami kakawihan mah biasana laguna langkung singkat jeung biasana henteu nganggo pirigan waditra Sunda. Nya contohna Kaulinan Barudak, teras Pupujian. Nu salajengna nyaeta tembang. Nah, tembang oge benten ya sareng kawih sanajan ya beda-beda tipis harus namanya. Kami tembang. Nah, iya ya aya contohna nya aya Mupu Kembang, aya Papatet, aya Pangapungan. Salajengna nyaeta jenis kawih. Ya, jenis kawih aya jenis kawih klasik atanapi kawih buhun. Ciri-cirina nyaeta rumpaka puisi heubeul. Janten nganggo lirik-lirik atanapi sair-sair anu heubeul. Jadi susunan-susunan lirik nate nganggo bahasa Sunda anu rada heubeul. Nah sareng format pirigana baku. Ya pirigan baku janten wadita-waditra anu mirip kawih klasik biasana wadita-waditra tradisional anu masih ngagunakeun nada pentatonis atanapi nada nu jumlahna aya 5 nyaeta da, mi, na, ti, la. Nu kadua nyaeta kawih modern. Nah, ciri-ciri kawih modern nyaeta nu kahiji rumpaka puisi bebas. Janten nganggo lirik-lirik atanapi syair-syair anu kosakatana bebas. Nya teu kauger ku aturan. Sareng waditrana modern. Jadi rata-rata
kawih modern mah tos dikolaborasikeun sareng waditra-waditra anu modern. Misalna sapertos gitar, keyboard, atanapi anu sanesna. Unsur-unsur kawih. Di unsur-unsur kawih aya anu namina adegan lahir sareng adegan batin. Nah, urang bahas heula adegan lahir. Naon sih adegan lahir teh? Nyaeta unsur-unsur anu kasat mata ku urang tiasa katingali dina eta kawih. Nya nu kahiji aya wangun. Wangun nyaeta bentuk kawih. Nah, bentuk kawih ieu teh nah kawih kalebet kana kawih klasik atanapi kawih buhun atawa kawih ieu teh kalebet kana kawih modern nya atanapi kawih zaman kiwari. Nu salajengna nyaeta pilihan kecap atanapi diksi. Nah, anu tiasa ku urang tingali dina eusi kawih, dina rumpaka kawih nya aya nu namina pilihan kecap atanapi diksi. Nah, pilihan-pilihan kecap ieu biasana henteu sembarangan. Ya, jadi dipilih sangkan tiasa luyu sareng purwakanti sareng gaya basa jeung tiasa ngawakili makna atanapi eusi dina eta kawih. Nu katilu nyaeta citraan atanapi imaji. Jadi citraan ieu teh naon anu bisa kagambarkeun tina jero kawih. Misalkeun kawih ieu teh nuduhkeun atanapi nyaritakeun ngeunaan perjuangan. Nah, biasana sok katingali dina lirik-lirikna, dina rumpakana, atanapi dina cara nyusun wirahmana. Nah, anu kaopat nyaeta gaya basa atanapi figuratif. Nah, gaya basa dina rumpaka kawih secara umum aya nu denotatif, aya nu konotatif. Anu denotatif mah hartosna gaya basa anu togmol. Jadi lamun misalkeun urang nyebatkeun beureum nya berarti hartosna warna. Nah, pami konotatif atau makna yang bukan sebenarnya berarti ieu gaya basa anu biasana bermajas. Jadi misalkeun lamun dina lirikna nyebatkeun beureum, nah hartosna can tos wae ta warna. Tiasa wae beureum teh hartosna kawani atanapi sumanget jeung sajabana. Nu kalima nyaeta purwakanti. Purwakanti teh nyaeta sasaruaan sora di akhir padalisan. Janten pami misalkan di padalisan anu luhur teh sora tungtungna i nu dihandap teh miluan jadi ditungtungna teh i oge. Nah, eta nu namina purwakanti. Anu kadua nyaeta unsur-unsur kawih adegan batin. Jadi adegan batin teh unsur kawih anu tersirat tidak kasat mata tapi kurang tiasa dirasakeun. Kahiji nyaeta jejer atanapi tema. Jejer nyaeta inti atanapi gurat badag tina eusi rumpaka kawih. Misalkeun kawih karatagan pahlawan. Nah, berarti jejerna nasionalisme atanapi perjuangan gitunya. Sareng anu kadua nyaeta aya rasa atau feeling. Nah, biasana dina rumpaka kawih pasti kan ngagaduhan makna gitunya. Dina makna eta pasti ngagaduhan rasa. Nah, pami kawih sedih nya biasana ka urang lagi bisa karasa sedih gitu tina rumpaka-rumpaka anu aya dina eta kawih. Nah, anu katilu nyaeta wirahma. Wirahma nyaeta nada. Ieu masih aya kaitana sareng rasa. Jadi pami misalkan kawihna kawih nu nyaritakeun tentang perjuangan, ya berarti wirahmana oge kudu wirahma anu nembongkeun perjuangan, berarti wirahma anu semangat gitu. Jadi ulah lagu anu mellow. Nah, anu kaopat nyaeta amanat. Ya, biasanya dina sadaya karya sastra pasti ngagaduhan amanat kaasup kawih. Jadi dina rumpaka kawih ieu pasti ngandung hiji amanat. Naon amanatna? Tiasa diaos dina rumpaka kawihna. Sakitu nu kapihatur, mangga bilih aya patarosan tiasa diserat we di kolom komentar. Ulah hilap, like, subscribe, sareng share ieu video supados tiasa bermanfaat kanggo sadayana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.